ieu mah ulah loba omong dek dipicen apa atuh naon nu dipicen cek ulah balik tukang sihir ieu mah sakali deui dek dipicen apa henteu sakitu bae atuh nu aya mah dipicen ku kula kula teu boga kula mah teu tuduh lah renggla mah pan gitu ngomongna tuh jing rek kisoka tau make jing mah jantu gelam eta kos gitu teu kula mah teu boga ulah suka tuduh-tuduhna kadieu dicek tole ku Ki Hairuna leungeunna mun sia teu boga sihir salamet ya mun sia boga sihir bakalna timbul ya henteu kula mah henteu ya Allah ya Rabbi pangnimbulkeun jelema ieu panas keluar getih sabulu-bulu ampun cekil ampun dek dipicen moal sihir sia neuk cekil neuk ayo picen ku nyana tep salam